Bo. Kemarahan aing buka imah teh aing balik gawean mercai-cai acan. Goblok sia saha makan imah batur. Aing buka imah. Tuh imah sia mah di ditu. Muhun. Punten teh bener jubalang teh. Ti, ai mana deui imah jeung saha ti? Sorangan le, Sorangan, ai salaki maneh ka mana? tergawe le keluar kota. Waduh. Namanya teh sieun ti, cicing sorangan. Make jeung sieun. Bener ti euy mana mah wanian. Mari mah aya bangsat sia le asup ka jero imah urang. Waduh. Terus kumaha maneh teh ti? Aing teh le disiksa, dijengut, ditonggengkeun, ditangkarakeun. Waduh. Nah teh manceling gogorowokan ti. Eta ge gogorowokan le, tulung. Terus tuluy. Wah, ngeunaan anjing kita mah goblok. Nanya teh, jelema nu ngajak ketemuan di medsos teh. Mending tong tulus ti. Nah, Sieun si anu viral teh ningan. Apal teu? henteu Anu dikerem ku kabogohna. sieun atuh. Iti teh nya. Nya, Anu kenalan di medsos teh ya. muhun. Aduh, ti. Biasa jadikeun lah jadi kabogo urang ti. Embung abi mah sieun ngkos geus. Moal tuh ti. Ti, ye maneh teh pan geus darewasa. Mending oge ketemuan. Tumpakan beres. Ayo atuh. Urang kawa yuk. Ti, mencicing wae masa cerang tuh ti aing hanginum ya haus. Sia mah mending ngariweuhkeun we aing botak. Sok-sok gancang. Ti, heula ti. Heula naon? Kopian ti jeung gulaan saeutik. Ngomong we goblok minta kopi gitu. Ti. Susuan saeutik. Sia mah anjing anu susu we, boki. Terus kopi nggo susu. Le, kumaha penting teh jadi moal le. Jadi atuh ti. Mane kunaon le setiap urang ngomong mane mempetan irung. Bau mana mun ngomong teh ti euy. Bau naon ari mane? Bau kadu anjir. Nah, mana minum membuatan irung ti. Sarua goblok sia ge bau gading. Si kata goblok buntu sia. Kabatur bisa sia. Ya betul. Ti, Naon le? mana malam minggu rek ka mana? Ah, mau ke mana-mana wale. Wah, geus keluar jeung urang. Embung le, kalau di luar mah teu ngeunaheun. Hayangna di mana tuh? Mending keneh di jero, nya ngeunaheun, nya mengasihkan goblok nya haneut. Di luar mah goblok teu ngeunaheun. Anu kitu wae anjing. Le geus di mana le? Itu tadi geus di Pacamat di euy. Geus naon ti Pacamat? Namanya teh apa ti? Teu, Pacamat jeung urang tekan dulur mana teh? dulur di mana? Sia teh botak? Gogok Pacamat jeung gogok aing teh gancet di jalan berarti aing teh dulurnya. Assalamualaikum. Ayah baru pulang ya? Langsung tangan tuh goblok. Gitu. Nah, ayah meni bawa kado. Eta si Omin keur murak di jalan aya ngasan saeutik. Meni teu inget ka pamajikan teh. Ah, mana mata bauna hungkul we goblok. Barudak ka mana nih misar pikieu? Eueuh, sarare barudak mah. Kebeneran euy. Kebeneran naon? Cik hayang ngajaran we kieu ngeunaheun sigana. Wah, loba omong pisan. Tah, bau na we goblok. Goblok. Tung singkayoan, ping-ping singkayoan, momok singkayoan teh. Tandukan anjing. Anjing goblok juga Eta di sekitar bojong ketika ke benih morecet. halus. Oh, berarti ping-pingnya leutik. Yo guys nya, hirup aku udah loba seuri, ulah loba ewean goblok. Nah, ke Sabab lamun loba ewean mah tuur leklok, heuncet lareh. anjing, kata-katanya edankeun bagong. Ke. Naon ieu goblok? Sigana momok maneh galak kitu ke. Le, momok aing mah lain galak deui le. Mana apal jagong? Apal? Lamun diasupun kana momok aing kaluar teh jadi pokron goblok. Berarti momok maneh teh panas anjing. Sun kapateu goblok. Naon teh? Petel anjing. Bener. Goblok.
Ke Naon? kurang mana penting ama ka urang. Rek ta ambak kumaha aing ka sia goblok, sia geus bucat aing acan tak eta nu nyeun aing ambak ka maneh teh sia goblok da sia laki-laki letoy. Anjing nyebut letoy ka aing bagus. Sigana momok mana galak itu Kak? Lain galak deui le aing mah tong borok kanjut heuh. Maneh dah jagong. Apa? Jagong lamun diasupkeun ka momok aing, dikeluarkeun teh jadi popcorn anjing. Anjing, bagus momok saya teh panas anjing. Anjing. Cinta. Ke Naon? mun maneh boga salaki deui, hayang boga salaki nu kumaha? Hayang boga salaki anu ngalayanan aing unggal poe le, Maksud maneh? unggal peuting. Edan. Subuh, Edan. tengah poe, pokoknya mah ngalayanan aing unggal poe, pokoknya mah le. Anjing, talu orang mah mau jadi salaki maneh. Bae anjing aing mah teh hayang mana? Goblok Anjing anjing. tadi mah kitu dah. Ke ciri-ciri awewe anu babarian elehan. Ciri-cirina kahiji heuh. Oh, Unggal isuk kurang mas wae. anjing. Aing atuh meureun anjing eta mah. Terus Nu kadua heuh nya. Buk nahuisan. anjing. Nu katilu heuh. Bajuna hejo. Ke kan mak ningali lalaki mah ulah dinu casingna kudu ningali jeroanana. Ah, cek sama dengan orang ningali jeroanana ngadon ngagaplok. Itu aku nih ke makakan di tadi kenyot. Ke aya nu komen sih ya. Naon cenah le? Dasar konten garelo cenah. Yeuh kanyut aing cenah nganggur. Oh, kanjut mana nganggur? Ya tuh momok aing ge nganggur, ayo kita bucat bersama. Cuma seri anjing ngali ucapna. Ke ngaranna keneh mah heuh ngeunah bebas. Bebas atuh le anjir ngeunah kieu jadi randa. Tapi ke mana mus boga salaki moal bebas ke. Cuk saha le aing mah bebas gaya naon oge nyamanya gaya naon mah? Entep bangkong sapintrong. Oh, bangkong sapintrong, entep seureu ajul getang, anjing rek gancet oge kan bae. Maksud aing teh bebas ulin, bebas di kitu. Oh, bebas kulin cenah mah lain bebas ewe. Goblok si anjing. Ke mana apa si Tika? Apalah tuh sia teh? Naon resepna eta momokna bisa mun kitu badag. Kana sia di minang ditiupan eta teh goblok. Kusaha? Sia anjing. Ku gua ada momok si Tika teh balonnya. Cik momok mah orang tiup, gede mah. Oh, tiup cenah nu si mah lain gede anjing. Oh. Pet. Goblok anjing.